bencana teh eta nu ngondang. Maaf Sunan Gunung Jati ge pernah ceramah hareupeun santrina Syekh Syarif Hidayatullah dina hiji waktu Indonesia moal eureun dilanda bencana lamun nu ngondang eta bencana geus aya di Indonesia. Santrina nanya saha Syekh nu ngondang bencana? Hiji geus loba jelema para roho ka Allah, loba jelema sombong ka Allah. Ngangkat semen mah 2 sak dipanggul ku sorangan asa pangkuatna barbel besi 100 kilo diangkat dengan tangannya merasa kuat. Tapi banyak sekarang orang yang kuat seperti itu nggak kuat membawa beban, coba bawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, loba jelema geus teu karuateun ayeuna. Bener teu? Ngangkat besi mah 100 kilo asa pangjagona, tapi ngangkatkeun leungeun teu kudu mawa besi, teu kudu mawa beas 2 karung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, loba jelema geus teu kuateun zaman ayeuna. Leres memeh di luar tempuan di jero imah aya teu nu teu karuateun kitu di imah urang. Hati-hati memeh neuleuh batur teu heula di imah urang, bisikeun ka anak jeung incu minantu urang, hati-hati awas benahan di imah ayeuna. Bisi loba jelema nu geus teu kuat ngangkatkeun leungeun. Hiji, 2 di antara anu ngondang bencana di mana Indonesia geus dipimpin ku jalma-jalma sarakah, pemimpin hianat. Memehna wungkul hayang naik ngadeuketan nu marariskeun, hayang jadi pejabat wakil rakyat ngadeuketan nu malarat. Ngumbar janji bakal nyaah ka wong cilik geus nyongcolok di luhur tibalik jadi wong licik. Geus dariuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang kena ku paribasan nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep lapar. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, di laluhur mungkin makmur. Benar? Listrik neon tai kuda di kadutan, rakyat leutik kelaparan teu naon-naon, nu penting beuteung bapak beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Benar? Loba nu hianat, lihianat. Makana acak-acakan Indonesia ekonomina kuduna leuwih maju geus 60 tahun 70 tahun merdeka teh geus beunghar Indonesia teh. Makana baheula Belanda ngararenong di Indonesia 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Naon? Kabita hayang ngarebut Indonesia sabab Indonesia beunghar. Kunaon beungharna ieu alam Indonesia teu bisa digunakeun jang mensejahterakeun rakyatna nu sangsara kalakah mikeun balatak. Nginyeman we nginyeman. Pan ieu nu ngelola napan loba nu munafik jelemana. Mentingkeun organisasina masing-masing, mentingkeun keluargana masing-masing, teu mikirkeun rakyatna. Terus hayang naon di Indonesia aya emas, intan, berlian, antam, aneka tambang, minyak, tanah, gas, bumi aya, negara batur teu boga, Indonesia boga. Pendulangan emas Kalimantan kamari berita sekali menang emas 65 kilo. Gede ta mas, begitu di kilo luncat tina kiloan. Ya Mas Marno kedagang bakso langsung di kilo, berkah Marno sih sakitu karak lancek nancan adina hijoko Mas Joko 70 kilo eta lumayan. Ya Allah ya Rabbana, Indonesia mungkin terpuruk ekonomi sabab loba pemimpinna khianat. Sadai Gusti nu ngondang kana ieu bencana di Indonesia nyaeta loba awewe nu geus laleungit ka era. Geus teh era nongkrongkeun aurat, bentuk tubuh kelihatan, geus teh era. Siti Fatimah menangis. Siti Fatimah ngobrol sareng Siti Asma binti Umais. Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, putri Rasulullah nangis. Cek Asma binti Umais, gelis Fatimah kunaon nangis? Ya Asma tingali itu tika tebihan. Oh mayitnya kunaon gitu Fatimah? Nya eta mayit dipanggul. Aya mayit dibungkus ku kain kafan dipanggul, da can aya pasaran, can aya katil, can aya keranda. Di zaman harita eta mayit dipanggul ku jalmi dicana ka pemakaman. Cek Siti Asma kunaon nangis anjeun Fatimah? Kaula isin ku Allah. Isin kunaon? Meureunnan lamun kaula maot ge kitunya dibungkus mending ngepres bentuk lekuk tubuh katingali terus dipanggul leres atuh pasti kitu. Asma kaula isin ku Allah. Isin kunaon? Isin lekuk tubuh kaula katingali ku nu sanes.
Siti Fatimah nangis merasa malu kepada Allah, memikirkan setelah mati orang eueuh ka era bener malah ngahajakeun nongkrongkeun aurat. Siti Fatimah nangis karena takut kelihatan lekuk tubuhnya. Terus kumaha atuh Fatimah? Saur Asma, saur Siti Fatimah, Asma kaula rek amanat, kaula rek wasiat, di mana kaula maut pangieunkeun peti jang nutupan lekuk tubuh kaula. Tidinya sejarahna aya keranda, mulai ayana pasaran keranda tidinya sejarahna. Siti Fatimah wafat dipangdamelkeun panggotongan keranda tertutup pikeun nutupan lekuk tubuh Siti Fatimah, sok sanajan tos katutup ku kain kafan. Apa ditutup ku kain kafan, dibeungkeutnya rap nanti ngepres jadi katingali lekuk tubuh. Isin Fatimah mah awas lamun urang gaduh ka isin seperti kitu yakin bakal penak sareng Siti Fatimah. Tapi nu teu boga ka era jangan punya harapan ketemu dengan Siti Fatimah, nggak bakalan ketemu Siti Fatimah. Awas ya, orang malain man ngahaja make training gimana ngepres lari pagi cenah kos ngaliwatan masjid deh atau kiai balik ngimaman milu lari udah kiai nage jelema yang sehat ayo lo kaharep bujur mending nyetak kiai mending ngadeg-deg disusul ku kiai disusul teh gigireun anak ibu-ibu nu lari jemaah pengajian anak airet si ibu ningali ka gigir aya kiai era meurana ditutup isin ditutup hareupna ih kiai ceuk kiai kunaon ditutup isin kiai lamun isin tong dipake kiai mah sentimen ieu mah atuh keur lari olahraga nya pakeanna kudu kieu ngepres piraku ece lari make mukena lari maki pakaian anak kiai ngepres ngalengkahna ge bebas karena jantung jadi sehat nya kiai teungeunah di papatahan ku murid kiai malik molotot eta ka ibu-ibu heueuh jantung sia sehat jantung aing deg-degan ngahaja-hajakeun tah nu ngondang bencana tah awas tah saha deui seh nu ngondang kana bencana di Indonesia loba anak nu geus daroraka ka indung bapa geus bukti ayeuna nya loba indung bapa ngeluh gering nang tunggalang layung mikiran tingkah laku nu jadi anak bener teu sok salila emut ka indung jeung ka bapa ayeuna barang bere ka indung bapa saminggu sakali sabulan sakali apa satahun sakali jawab maaf Bu Pak kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa tidak ada batas. Jangankan harta, tenaga, pikiran, nyawa dikorbankan demi anak, bener. Tapi kanya anak kan jadi indung bapak kadang-kadang kena ku batas. Rek barang berek ka indung bapak mikir-mikir, sieun loba teuing, sieun gede teuing. Jujur jawab bener teu? Tapi indung bapak mereka anak nyawa dikorbankan. Rela imah hiji-hijina dijual demi anak, keun urang nyeun saung urang makeun bae. Cek bapana cek indungna. Bah modal usaha kumaha kekurangan kebon ceng jual sawah nu di ditu masih kena kekurangan moal darabak jual eueuh di modal imah jual jang ciah ge abah cicing jema-jema rek nyieun sasaungan nu penting teh kahujanan teh kapanasan naon deui sih nu dikorbankeun ku indung leuwih tidinya nyawa dikorbankeun mantak orang Sunda mah aya paribasa bapak ngabelan anak nepi ka notok-notogeun hulu emak ngabelan anak nepi ka beak dengkak coba nanaonan eta bahasa gitu bapak notogeun hulu emak beak dengkak teu ngarti aing eta teh eta cakolot baheula eta gitu maksudna bapak ngabelan anak notogeun hulu dijieun suku dijieun hulu banting tulang rela kapanasan di tengah sawah batur kuli macul demi saperak-perakeun jang ngabiayaan anak bener Pak emak ngabelan anak beak dengkaknya dateng dengkak moal bijil taorok can pernah aya bidan juga kanu ngajuru ece rapatkeun we sukuna rapatkeun atuh lieur orok di jero cek orok aing lewat mana keluar ya gerbang katutup kabeh ya nyawa lain taruhanana apalagi ibu betul sampai diangkat 3 tingkat derajat ya di atas bapak Masya Allah ibu kaulah wanita yang
mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu wanita yang derajatmu dibanding kuring rebana nanya ibunya ibu wanita yang rebana geuning almanar aya almanar tasi nu laleutik teh alatna trak ting 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 tak ting 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 tak tung tung tak tung tung emang deterong aing tah memeh rebana aya baheula naon terbang naon ketimpling naon gua ledek ibu-ibu jadul baheula mah nya oh zaman jadul eueuh pareasian baheula mah pukulan teh tak brung brung tak brung tak brung brung tak kitu we tegaul gitu loh laguna ge yadana baheula mah ye yadana dam brung tak brung brung tak brung nu nyanyina teh ceedoh tegaul baheula mah rebana abdi rombongan qasidah ti ranca semak bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone amit eta nininya Rolling Stone nini edan mending ngepen ka Rolling Stone leungit kitimpling datang rebana trak tung tak tung tung ting ting eta beles eta datang we cerawis hah kok emak geuning geus kolotnya kok emak rawis cuan teu ece oh emak wah aya marawis budak santri geuning eueuh opak gemblong eueuh opak gemblong emping ngecucur eueuh opak gemblong kana Haji Jenal opak eueuh ge peutuy asupkan berkat aing eta bawaeun balik eta Allah ya Rabbana bo ari barang beres salila inget ka indung bapa sabulan sakali sapoe sakali saminggu sakali apa satahun sakali jujur kau satahun sakali ani lebaran nitah anakna anterkeun tah ka makolot ka bapak kolot sia ka ditu teh tah opor entong 3 keureut kupat 3 siki yang lebaran gitu bejakeun ti mamah inceuna datang cek ninina ucu jeung saha ka dieu sorangan mah mamah di mana nya di imah teh ka dieu eta mah naon ieu ti mamah opor entong 3 keureut kupat 3 siki jang lebaran uduh meuni kudu riweuh mama jeung abah di dieu bisa lebaran oge geus nuhun alhamdulillah atuh jang marananeh we ucu di imah di titah mama heukeun we tutuna di dapur tuna mama hirare ka dieuna jeung mama isukan tos beres salat Idul Fitri bejakeun ka mama ulah beurang teuing ka dieuna kitu nya nya mangga ai kuy make lah bageur kasep ieu jang jajan kadang-kadang kanya tamplok ka incu bener teu sok tamplok ka incu kanya isuk nangga sholat Idul Fitri makna bari imahna panggung saung ana bale ditepas keur ucang-ucang ge sholat Idul Fitri nungguan anak incu minantu dara datang
trojol Avanza datang udah salakina minantuna beunghar eta anakna nu awewe turun tina mobil lumpat ngaglabruk kana lahunan indungna kos nu heueuh da lebaran inget loba dosa hampura nyai maloba atuh indungna ge ceurik jabang geus kolot indungna hampura trojol bapana bijil ti kamar ketoprak geus aki-aki ngagoak anakna nu awewe nyurudu ka bapada abah mending jengkang bapana disuruduk hampura nyai abah loba dosa nyai rumah cacan bisa nyenangkeun ka abah jeung ka mah atuh bapana bari ngageledag ge ceurik nyai sia kapalang lebaran aing nepi ka ngageledag ieu geus dihampura sakalian ku aing lila ceurik timbul lapar nengak ka indungna mak masak teu lebaran nyai mamaku bisa lebaran geus alhamdulillah henteu masak naon-naon kunaon kitu nyai lapar nyai mak iya atuh kurakor epan aya pangiriman maneh kamari tah incu ka dieu narantang da can di dahar aya keneh kupat 3 siki opor entong 3 keureut ek di dahar ku nyai nya heug bae dilebok deui amit-amit dari sia untuk sia pan eta teh ti sia kamari cenah jang indung beak jeung cai-caina oporna saat beak di dahar tak kujuring ridho indung ridho bapak ikhlas bapak beres ngadahar opor nu ti manehna keneh eta kupat beak indung nama jeung bapana lalajoy melong ge ret di dapur aya karung numpuk 3 siki mah itu naon karung bapak maneh kamari panen alhamdulillah tah boga beas 3 karung atuh mah kabeneran naon nya sia acan gajihan di pagaweana can boga beas tong loba omong bawa taekeun kana mobil taekeun dibikeun mah eta ditukangan imah recet naon bapak maneh miara kotok aya 5 siki mah atuh kabeneran naon nya si Aceng itu di perumahan hayang boga pipiaraan geus tong loba omong bawa kana mobilkeun ngarampok geus nu asakna nu atahna dibawa eta rampok ih rampok goblok ridho indung ridho ikhlas bapak lebih ke mana orang mayar jasana jawab loba nu salah kaprah anak ayeuna nempo indungna bapana sangsara imahna saung kadang-kadang lantai imahna ge teu di keramik taneuh ngebul sementara anakna ngeunah-ngeunah di imah mewah begitu der maot indung bapana karak makamna di keramik lamun seug bisa ngacerit eta indungna ngacerit di kuburan aing butuh keramik ge baheula imah geus paeh karak sia di keramik aing aya nu kitu sia di dieu beda luak liukna ge rapihkeun aya indung bapa lamun araya keneh bisi imahna can di keramik supaya naon supaya jongjon indung bapa istirahatna sarekna salatna teu ngebul indung oh kasurna geus teas ganti kuno alus ya Allah boro-boro ieu mah takis eueuh akhlak adab anak anu jadi indung bapa pantes Rasul ngancam moal mere syafaah ka umatna cek sahabat Gusti na gara-gara eta umatna teu salat na teu haji umroh tiap tahun haji umrohna eta umat kaula na tara puasa Ramadan fardu sunat tara katinggalieun atuh Gusti teu mere syafaah gara-gara naon gara-gara eta umat kaula sering ibadah rajin ibadah tara katinggalieun fardu sunat teh katinggalieun ngan aya hiji kalakuan nu kaula milu nyeri hate naon eta budak salila hirupna bari rajin ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indung jeung bapakna moal menang syafaah dengekeun tah jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa geus dicap ku Rasul al aquli walidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal menang syafaah nepi ka mana sok pengorbanan urang moal kabayar euy kumpulkeun harta anakna sadunya
hayang mayar jasa indung bapa moal kabayar. Tak surga diteuneuh aya di indung. Leres. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mantak bapa sing karunya ka pamajikan teh. Ungek geus nuheuh teh bapak-bapak. Dengekeun bapak-bapak, sing karunya ka pamajikan. Sabab surga anakna aya di indungna, henteu ditunda di bapana. Nah, dampal suku bapana mah rorombeheun ayeuna. Cek lalaki tapi sorry Asep, surga pamajikan aya di salakina. Sabab Allah moal ngaridoan ka hiji awewe lamun eta salakina teu ridoeun. Denge. Tapi ibu mantep, alhamdulillah. Emang dunia geus dibikeun ka ibu, awewe lalaki mah teu kabagean. Da Indonesia ge nu awewe lain nu lalaki. Buktana disebut ibu pertiwi lain bapak pertiwi ieu. Jakarta ge nu awewe da ibu kota lain bapak kota. Na awake geus bea ku ibu, lalaki mah teu kabagean. Maka aya indung suku. Eueuh abah suku mah. Bener? Aya bitis berarti ibi, lain mangtis. Bener teh? Bujur ibu, biwir ibi, mata ma, celi ece awewe nah lain kangli. Bener ente? Tapi ka di Karawang mah kadaharan ge bea ku ibu-ibu, buras, bugis, bakpau, mbak awewe nah lain bangpau, lain maspau, lain bakmi mbak awewena, bakso mbak, mie ayam umi lain bah ayam. Laras ente supaya aku ibu-ibu lalaki ge kabagian aya kadaharan mah aya papais tah aya lalaki kabagian kolak nah kolak engko lalakina pamajikanana cilok. Surga di bawah telapak kaki, maksudna ridho Allah aya dina ridho nu jadi indung jeung bapak. Bo datang bencana teh cenah saur Sefaridatullah gara-gara loba indung bapak nyarori hate kuan atau enak sing jadi peringatan jang urang hoyong gadumurang saroleh marang kali soleh hoyong tak gade turunan saroleh hoyong bisikeun aku ancaman nabi moal mere sapaah ka jelema nu sok nganyerikeun hate indung doakeun telepas doa indung jeung bimbingan indung jeung bapak. Kadang-kadang madrasah pangheula napikeun anak mah aya di indung. Leres henteu? Bapana mah teu nyahoeun anak nangis bisa ngomong, bapana teu nyahoeun anak nangis bisa leuleumpangan. Da nyiar leangan duit ka ditu ka dieu, tapi indung nu naliti perkembangan eta budak tergantung nu jadi indungna. Turutan indung baheula. Kunaon loba budak nurut ka indung baheula sabab loba ciduh indung di dahar ku anak baheula mah. Pancan aya blender baheula mah. Ngahuapan anak teh dilepeh-lepeh ke indungna dibeuweung digayam heula. Si Kasep, si Soleh, ya Allah, ya Rasulullah. Bener tuh. Mantak loba budak nurut ka indung baheula sabab loba ciduh indung di dahar ku anak. Cobaan budak ayeuna coba ku ibu. Ceng, kada ceng ya? Moal teu mangpre ta budak. Woi, bau de zigong. Laras aja laras. Dari di ayun-ayun deh ini Allahu 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 Allah. Bari ngahuapan aya nampan kadaharan teh as jeung anak meuli blender. Asupna blender colok ke listrik pencet ter geus bubuk wawalkeun ka anak wel gede saeutik indungna nu muter lieur kos blender. Gara-gara boga anak blender gitu indungna nu lieur muter. Mikiran tingkah laku nu jadi anak-anakna. Aya di indung tah guru anak pangheulana teh aya di
bapana mah teu nyahoeun budak geus lelempangan kalang balik digawe cek indungna bapana budak geus nangtung anu bener komi heulaan aing cek bapana aing ge karak ngorondang budak geus nangtung aing ge karak ngorondang cicing ya urusan lalaki cicing ya Allah ya Rabbana nempo budak lelempangan indung nanu nyahoti heula budak bisa ngomong ayah abi indung nu ngajar pangheulana sok inget ke anak kuring mah lamun balik heueuh eta budak karak 3 tahun ti 2 tahun kene geus capetang dibawa umroh diajar lempang da di hareupeun Masjidil Haram bari leutik kikieuan meuni surak sarerea ai balik ti ditu teh bener nerap ai ka budak lamunnya tel TV pek aya Ka'bah tapi Mekah lagi ya nerap kumaha dibiasakeun mapag bapakna ai balik di mana-mana moal kardus eta teh heueuh ku indungna eta teh dititah pasti ku indungna da dititah tuh abi pulang bawa kardus atuh budak teh habib puyang bawa adus gitu mantak mama siapkeun ti ayeuna ih terima kasih atas kekecewaannya. Ya Allah ya Rabbana kumaha didikan ti mana ti indung bisa alif bisa ba bisa Allahumma barik lana indung nu ngeureuyeuh ngadidik bener teh mantak berat geuning nganyerikeun hate indung mah bari getol salat ge moal menang syafaat ta jelema ancamanana berat da surga aya di ibu mantak doakeun ya indung-indung urang sing saroleh sing paranjang umur sing sarolehah sing berkah anu tos teu araya sing ditampi iman Islam na aya di pangampuranna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Sok geura hayang boga anak soleh bisi nyelakakeun ka urang di dunia jeung di akhirat. Da anak anu toleh lawan tina soleh teh toleh anak bangkar warah. Di akhirat bakal nuntut ka bapa jeung ka indungna bakal nuntut. Neangan indung bapana minta pertanggungjawaban eta anak di hadapan Allah. Di yaumil mahsyar gegerewekan eta anak mana bapak di mana jonggol namun di akhirat aya jonggol ini anak buah si wakwaw ya neangan bapak na minta tanggung jawab mantak siapkeun teh na solehkeun barudak kumaha cara nyolehkeun anak pan asep teu bisa hiji hayang nyolehkeun anak nu kahiji bere tanamkan kekuatan akidah ti leuletik wauhkeun budak ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi supaya tertanam kuat dina hati budak teu ungut kalinduan teu gedag keanginan tiada Tuhan selain Allah nu wajib diibadahan teu aya di nabi rasulna Allah terakhir sebagai penutup nabi dan rasulnya Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi harga mati tidak ada tawar menawar Nabi Muhammad nabi terakhir tanamkeun ti leuleut ka budak sabab paur ayeuna jurig nyeleuweuri setan milu mijah mamake pakaian Islam ngaku Islam asup ke lembur-lembur umat Islam tapi jeroanana rampok-rampok iman rek hancurkeun akidah umat Islam ulah kagoda ku duit 100.000 nepi karungkan iman yang akidah make percaya aya di Nabi Saba dan Nabi Muhammad naudzubillah min dzalik ti leuletik ti ayeuna waukeun ti orok baheula mah indung ngawaukeun budak teh ka Allah aing ngobrol teh indungna bari nyeuseuh budak digolerkeun bibirna capetang indung Allah bari ngalieuk ya Rasulullah ka budak ayeuna kitu teh ce keun cenah wauh ka Allah heula eta budak pangheulana ais ku indungna rek sare ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil
husnil khatimah. Mangga sadayana ya Allah biha Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Lamun orang rek mikiran hirup teh ka malinaan, lamun orang rek mikiran hirup teh ka malinaan, gerate yang pibekelen anu bisa nyalametkeun ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ciri datangna kiamat loba penyakit nu aneh. Ciri datangna kiamat loba penyakit nu aneh. Neangan ubarna susah angin ku zikir ka Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Raoseun teh ngenaheun 3 tahun aing ngapalkeun ngeunaheun teh geus aya kasetna DVD, silahkan beli. Nasibnya Asep Mubarak ada, sudah beredar, tinggal meser di toko-toko akuarium. Yang para barwana meureunnan amit-amit meninggal edek aing. Aya kasetna biasa mesen ka Kang Haji Channel aya. Sa kasetna 500 ribuan itu aja. Mahal. Bisa norek ngajual aing nyetak lagi encan. Ya Allah, Bu. Samingon deui simburing di daerah Sarawak, Malaysia. Minggu payun ka Brunei Darussalam. Pidoananya sing aya nu ngondang kadinya. Can aya nu ngondang. Oh, emang aing salah ngomong. Atuh manehna mah percaya ka aing. Asep Mubarak bohong lagi geus dipercaya, komo benerna. Mandi jauh cecek ibu-ibu ke Malaysia ke Brunei doakeun sing aya nu ngondang. Tapi ka ayeuna can aya nu ngondang ka aing tadinya. Bu. Hayang kenging syafaah Rasulullah hayang.
Terus terakhir isapah Kangjeng Nabi jalma nu menang sapa Nabi jalma nu ngamuliakeun indung bapak jalma nu moal menang sapa nyata tadi jalma nu nganyerikeun hate indung hayang boga anak soleh hayang waukeun ti heula ka Allah ka Rasul bereskeun iman jeung tauhidna teu mampu cenah Asep tuh aya kiai aya santri aya ustad ustazah boga majelis boga pasantren dararatang kadinya ijab kabul jeung kiai ya mah budak ngararaji ka imah kiai indung bapana teu nyaho-nyaho tecerang ngangon domba maparokeun domba mah dituyun dipaparokeun anak nama ngaji ka imah kiai teu dianterkeun da mulia keneh domba jeung anakna meureunna aya kolot nu kitu tapi kiai mah ikhlas we ngajar eta budak tapi ingat sok sanajan kiai na ikhlas ngajar eta budak nepi ka soleh jadi ahli ibadah tapi indung bapana can aya ijab kabul jeung kiai nu ngadidikna maaf eta budak soleh di akhirat moal nyafaatan indung bapana nu disafaatan guruna kiai. Hati-hati nu can ijab kabul ya bisi anakna ngaji di imah kiai indung bapana can serah terima datang buru-buru ka imah kiai ame aya tanggung jawab di akhirat arek beda liuk-liukna ya da budak teh ngaji teh milu jeung babaturanana di jalan milu ngaji ustad mah ikhlas we sekalina ka imah ustad sabab anakna laporan bah coba ustad ayeuna mah infak jariah jang naon di pengajian infak bayar listrik di majelis sabulana 10.000 bener henteu tah nya abah we ka ditu karak datang ka ustad Assalamualaikum ustad waalaikumsalam Kang anon lain aya budak ngaji di dieu ustad nah geus 3 bulan kula salah kunaon can ijab kabul kula kamari hadir muludan terus ameh ayat tanggung jawab di akhirat urang serah terima jabatan tarima anak kula jadi santri Pak Ustad pangdidikeun ku kiai cenah bisa salat bisa ibadah jadi budak soleh bisa nyabatan ka indung bapana ka abdi engke di akhirat rumah sa abdi bodoh tapi kabodohan abdi moal diwariskeun ka anak mah hayang ahli ibadah elmuna aya di kiai sing ridho tarima ieu anak abdi jadi santri kiai di dieu pan ngeunah ka kiaina ijab kabul kitu mah kumaha ceuk kiai nuhun Kang ari percaya maka abdi jangan didikna ditarima ieu budak kan mudah-mudahan ieu budak betah di imah abdina sing manfaat ilmu doa kiai kan kula sekarang nanyakeun bener sok aya udunan di dieu infak ceuk saha ceuk budak sabaraha cenah coba 10.000 bener jang naon kiai ieu listrik hurung make satrumna ti PLN kudu dibayar oh kahar teh kieu mah dibayar ku kula ayeuna keneh ameh jongjon ka kaulana tenang tarima ya ku kiai bayaran ngaji budak tah 40.000 2 tahunan si goblok merkosa kiai langsung heulas ngadeg-deg pingsan ceuk kiai lain sodaqoh jama merkosa aing maju moal pendidikan Islam lamun kitu carana mulai kamajuan jelema teu adil saeuna mah jangan belaan pendidikan umum bro-broan mah kursus bahasa Inggris mah 200.000 mah bayar mah kursus komputer mah 300.000 bayar mah kata Pak Kiai 10.000 sebulan bejakeun ka Kiai engke disakalikeun satahunan nepi ka henteuna ih di Karawang mah Kiai meuni ka aruru kasedotan ikhlas dia mah Kiai Haji Jenal rada lintuh lah saeutik lah hoda mulut hor lewat teh mulut ka dituna biasa we kuru deui sarua jeung aing ayeuna mah keur bunga Asep Mubarok teh alhamdulillah kembung di tengah loba berkat ya Allah hiji cenah yang boga budak saleh cok doakeun ka Allah ka Rasul 2 bere kekuatan ilmu kuwatut tarbiyah ulah diantep bodoh eta budak ripuh jadi jelema bodoh teh jeung ripuhkeun batur deui mantak ulah jadi jelema bodoh sok ripuh jeung ripuhkeun batur lamun budak mah pah rek kursus bahasa Inggrisnya alus kudu bisa cek bapana Islam tong katinggalin hebat tapi syarat ceng abah rek mere saran naon bah sarana bahasa Inggris kursus saminggu sabaraha kali ya 2 kali bah Salasa jeung Rebo Kamis Jumaah maneh milu kursus bahasa Arab adil kuduna ulah bahasa Inggris doang tapi sok bahasa Arabna kudu aya bener teu leres henteu lolobana teu adil bahasa Inggris mayoritas baru udah resep naik bahasa Arab mah jarang nu milu kursus padahal teu bisa bahasa Arab karasa sok ku bapak ku ibu nu ka Merkah
sing haruleng yang hareupan nu dagang nyaona halal wungkul halal oh ai nawar korma teh halal nya nu dagang korma keseleun cek nu dagang korma haram cek teh jadi meulina da haram. Depan jemaah Indonesia mah sok tahu di Mekah teh selayang seloyong we ka mana-mana nyaho mah gerbangna balatak loba giliran bubar we tinggalin jeung rombongan lieur hesenangan pantau balik aya ta babaturan orang Indonesia teu mangih jalan balik ka hotel di hamam heuh di WC hareupeun WC we diuk bari ceurik nu liwat eueuh Indonesia Arab deui nu liwat eta hayang balik ka hotel lieur mehna mikirkeun bingung nanya da teu bisa bahasa Arab ngan Indonesia sakitu unggul orang Indonesia teh ongkoh bodoh tapi pinter otakna jalan bari ngahulang teh ngabayangkeun hotel penginapan maktab da cirina teh hareupeun teh aya jalan tol eta hayang nanyakeun jalan tol bahasa Arabna naon mikir deui oh jalan tol teh lurus inget Kang ngaji baheula diajar Fatihah inget ayat ihdinas sirotol mustaqim tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus dipake nanya aya orang Arab liwat didudut ke orang Indonesia nu nyasar teh aya manggil mah bisa ka orang Arab abu ya cek orang Indonesia nanya ta orang Indonesia ihdinas sirotol mustaqim maksudna tuduhkeun ka jalan tol eta orang Arab ngahuleng cek orang Arab ieu mah Fatihah dijawab ke orang Arab Indonesia haji siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek orang Indonesia amin teu kapangi hotelna mangih amin ih jadi jelema bodoh mah riweuh ngariweuhkeun batur tak ulah jadi jelema Ece hayang teu boga salaki awet hayang teu di mumi di air keras nya hayang boga salaki awet di air keras hayang boga salaki setia hayang tilu resepna hiji ya ilmu ieu jang mereskeun ilmu hiji senangkeun salaki ku bahasa ulah cerewet ulah pupolotot komo nepi ka muncrat cidu kana beungeut salaki ulah beusi bau dejengkol sok aya nu malotot ka salaki di dieu kok aya komplit aya wae di dieu mah tung keripit hai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang kupingkeun ku ibu mun salaki euker pusing pamajikan ulah rungsing mending ngebuka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping mun ibu keur neuleutong tonan awas ulah kajongjonan mending salaki tawaran bisi hayang jut-jutan setelah diperlukan ku salaki teh meni hese amit salaki na geus asup ka kamar teh heula pamajikan hareupeun tipi di tengah imah salaki nangis mere kode ge di kamar aham teu pamajikanan noyod amit ngabelaan sinetron wae ih pamajikan nggagoek di tengah imah bari nonton TV marol mah molor we tong ngaganggu teu ngarti teh pamajikan salaki nangis ngaguak nih aham atuh pamajikanna kaganggu tah nonton TV teh tungtuna mah TV di pareuman remote dibabetkeun pantau kamar ditajung bros asup naon sia teh dedeheman wae meni ulah aing senang teh sinetron aing nyaah meni kabesen molor teh ulah kitu ulah sok aya nu kitu awewe moal aya di dieu mah moal aya nu ngaku insyaallah kuring mah yakin da ieu mah ahli pangajian sarolehah amin ya Allah ya Rabban
jaga bahasa, bahkan ngaluhuran suara ti salaki oge ulah. Siti Khadijah mah dipanggil ke Rasul, ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan cakep, bunga mawarku sini sebentar. Khadijah ngajawab, labbaika ya Rasulullah, rendah suarana. Beda jeung Khadijah Karawang. Salakina balik ti sawah hayang ngopi, nyai panjenkeun kopinya. Gue rewek tidak perjian kesarangan. Tah kopina dina gelasna aya, dispenser aya, termosna aya. Aing teh keur masak, lamun teu masak sama nyatu dan sakedul tibang kopi kudu ku aing bae. Ceuk salakina can dijieunkeun ge geus seubeuh aing ge mah. Meuni percis entok gagencet bujur. Moal aya di dieu mah moal di Karawang ge nurutan urang dieu. Hiji, nu kadua senangkeun salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah upami ngobrol jeung Rasul sok tungkul mastakan antara wantu neuteuk wajah cara oge. Ibu gitu. Rasul bade kaluar ti bumina, dicepeng pandangan Rasulullah, dijajab sampai pintu depan, dicium ku Siti Khadijah. Gusti, bade angkat ayeuna, leres, gelis doakeun perjuangan kaula sing hasil. Insyaallah Gusti didoakeun ku abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ditetep ku Siti Khadijah di pintu. Rasul begitu belok dari satu jalan dengan para sahabat udah nggak kelihatan. Khadijah masuk rumah, kunci pintu, ngadoakeun salaki supaya sukses berjuang. Pernah gitu, pernah. Salakina mengeus ngahurungan motor rek digawe di panasan mesin pamajikan di dapur. Salakina ngaguak, nyai aka berangkatnya berang teuing elos. Nyamperkeun cekel leungeun salaki kawal nepi ka panto hareup. Kawal nepi ka panto cium leungeun salaki bulak-balik. Pipi kiri dicas salaki supaya semangat neangan duit. Pipi kanan tengah-tengah sedot keun bae halal. Puas salaki neangan duit semangat. Cek salakina aing kudu menang duit demi bidadariku. Mah papa berangkat, doain ya supaya papa hasil. Insyaallah Pak, sabar tawakal ya Pak ya. Insyaallah sasanmu begitu hebat, Masya Allah. Papa harus berhasil demi engkau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaki tilu lengkah tina panto ece ngagoak manja Pak. Pasti dina hate salaki teh nyelap wae inget ku manjana ece. Salakina ngaliek, naon sih mah awatnya Pak titi DJ. Salakina ngahulang titi DJ. Naon saya titi DJ? Hati-hati di jalan. Salakina ge ngajawab gaul cek salakina, insyaallah mah Dedi Dores. Pamajikan ngahulang, naon Pak Dedi Dores, dengan diiringi doa restu. Dedi Dores tulis lumayan setengkom. Tiga, senangin suami dengan dandanan. Khadijah tuh udah cantik alami tapi dandan lagi ketika ngadep Rasulullah. Rasa pusing capek Rasul hilang. Gak jemu Rasul kalau disampingin Siti Khadijah. Kenapa? Umar bin Khattab kaget nanya, Gusti ti enjing dupi ka sonten Gusti teu jauh ti Siti Khadijah teu pindah-pindah eta calik ku betah-betah teuing. Dijawab ke Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bidadari selalu ada di sampingku. Masya Allah. Lain wik turutan syahahahuhu. Rek nanya ece kagelisan ece jangsa, jawab sing kompak jangsaha bohong. Yang tukang ojek, yang supir angkot, yang ka pasar, yang ka ondangan. Reka ondangan babak belur, pabrik cat Pararindah kabeh kana beungeut. Ejo biru ideung ngararaya. Tiap pojok disemprot. Ojek liwat gua jeleng karena ojek. Salaki nama teu kabagean balik di pasar pamajikan bau kelek deui.
Haya. Siti Khadijah pulang Rasulullah dari mana-mana dan ketika buka pintu rasa pusing capek Rasul nutup buka pantau bidadari surga. Coba ibu sekali-kali gitu. Bade. Salaki balik jam 5 sore ngesolat asar ece dandan. Anakna nonton mak ondangan sanu hajat madandan wae ngajemput bapak kemana mah bandara bapak seti sawah naik pesawat di mana mah ngajemput na panto ulah lo bata tanya lipen aing ngengsol beres dangdan calikna kursi buka hardeng jendela salaki datang assalamualaikum dijawab ke ibu nu menang ilmu balik mulu dan bari muka pantau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh action na pantau tring burinyai salakina bengong tara-tara biasana ngagerentes dina hate salakina subhanallah baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku netep wajah bojona anu gelis eta salakina muji di luar kene cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu Lipen medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap ih menengaburinya ngas tilu pertanyaan teu aja Asep eta Siti Khadijah ku mulia teuing akhlakna sae bahasana sae aya nu ngadidik aya nu nyontoan aya nu ngajarkeun aya saha Rasul nu jadi carogena kuring nanya ka lalaki hayang boga pamajikan solehah pak hayang teu syaratna bapak nu jadi salakina kudu soleh ti heula wah heboh bapak hayang disopanan ku pamajikan bapak hayang syaratna bapak kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Wow gitu yang harapan awewe mah diangkat ngagoak didedetkeun ngagoak oh ngaji maksudnya ngaji kemana-mana we mikir teh ya Allah iyalah pak bapak pemimpin ibu dan anak rakyat kalau pengen punya rakyat soleh ya pemimpinnya soleh duluan dong betul gak? Pertanyaannya, kenapa Siti Khadijah begitu bagus, halus bahasanya, sopan kepada Rasulullah, kepada suami? Sebab Rasul mere contoh tiheula sopan ka Siti Khadijah. Ngamuliakeun bojo Rasulullah tara manggil ngahina tara ya Humaira wahai bunga mawarku sini sebentar ibu dikitu-kitu tara ku salaki jawab mun aya salakina dicekek da enak ieu mah sanggeunahna we manggil ka pamajikan teh jenong ka dieu ya pamajikan lebih kejem ngajawabna non jebrag astagfirullah wah geus kacau eta mah geus tong nyalahkeun pamajikan sabab salakina teu mampu jadi contoh benar dukung ku aing tenang ibu sing paranjang Yesus amin caroge urang sing saroleh nutos darah yang ngantunkeun urang ku barokah riungan mulut ieu sing adina magfirahna Allah sing mareunang syafaahna Rasulullah SAW amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban hayang boga budak soleh teh hayang nu kadua bere kekuatan ail ulah cenah jadi bod nu katilu hayang boga anak soleh bere kekuatan ibadah quwwatul ibadah tanamkeun ibadah ti leuleut ka budak ya hayang menang syafaah nabi teh hayang syaratna ngamuliakeun indung berarti jalma nu sok ngamuliakeun indung bapa teh nyaeta anak lamun hayang anak soleh tanamkeun tilu kekuatan nu tadi kekuatan iman kekuatan ilmu jeung kekuatan ibadah
bubar tina muludan hasil ieu maulid insyaallah sing timbul kekuatan iman bari istiqomah, sing tambah kekuatan ilmu pengetahuan ibadah, sing timbul kekuatan ibadah. Amin. Nu tadina loyo-loyo ibadah jadi rajin ibadah, jadi rajin hudang tengah peuting, sejata koru brek laporan sabab loba pangabutuh ka Allah. Leres teh sing paranjang yuswa sadayana, sing diberkahkeun rezeki yang bakal ibadah, anak incu turunan orang sing saroleh solehah, terutama pun biang di dia mama abah mudah-mudahan sing panjang yuswa, pun lanjak guru sim kuring Kyai Haji Zainal mudah-mudahan panjang umurna, diberkahkeun ilmuna, diberkahkeun rezekina, turunan-turunan anu keur mara santren anu neme lahir tadi oge mudah-mudahan sing dijadikeun turunan-turunan saroleh solehah aya nu mampu neruskeun perjuangan anjeunana. Berikut para santri di pasantren tercinta ya mudah-mudahan sing jara di ulama-ulama Allah. Lamun nek dihartikeun subhanul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabban. Makana santri hayang berhasil diajar peurih ti ayeuna supaya jara dipeurah dina waktuna. Amin. Sok sanajan ayeuna disepelekeun jadi santri, ingat di mana ulama sepuh geus teu araya tinggal jelema bara rodo nu teu nyaho salat teu nyaho wudu teu nyaho ibadah rek lumpat ka sahaneangan ilmu, pasti santri nu bakal diteangan. Bener teu? Ayeuna siga dilalawarakeun tapi engke santri bakal mulia diangkat derajat ku Allah, dibarutuhkeun engke mah mantap kudu bangga boga anak cicing di pasantren sabab engke bakal jadi figur-figurna, bakal jadi pilar-pilarna agama di Indonesia ieu. Amin ya Allah ya Rabban. Sakitu dialap cekap wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubaddili. Kesalahan pang islahkeun pang luruskeun mun aya bener sing jadi ilmu nu manfaat teu karasa 2 jam gegerewekan naik jam 10 beres jam 12 bujur geus ngari-ngari ieu katongong-tongong heueuh dinya mah teu karasa aing nu ngareina di dieu. Angkat pandangan ieu mah doa si tisim kuring ala kadana sing diijabah, balikeun pandanganna. Aminan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'alna minal qaumidz zalimin. Balikeun pandangan lagi. Allahumma la taj'alna minal qaumil kafirin. Allahumma la taj'alna minal qaumil musyrikin. Allahumma la taj'alna minal qaumil munafikin. Allahumma la taj'alna minal qaumil fasiqin. Allahumma la taj'alna minal qaumil mutakabbirin. Irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Angkatkeun di pandanganna ibu sadayana, angkatkeun pandanganna, angkat sing luhur, angkat sadayana lur, dadah. Sakitu bae dialap cekap hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar karena masih ada acara yaitu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh kesepuhan kita Mama Haji Mas'ud. Juga ungkapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ungkapkan kepada mubaligh kita yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jalal ikram salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi adkhilni mudkhalasid wa akhrijni mukhrajasid waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fah auladana fid dini wa dunya wal hikmata wa ta'wil al-Qur'an wa barik fihim wa minhum waj'alhum min ibadikas sholihin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bisawal iman bidari dunya ila daril akhirah. Allahumma tawil umrana
وصحيح أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقضي حوائجنا في الدين والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 لهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم وفق إلى قوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.